ieu begal terkenal anu luar biasa sehingga komo awewe mah sieun deuk liwat teh. Satu ketika nyana mampir di hiji pondok pesantren, santrina ngan aya 10 kurang leuwih. Nyana merenung ari eta si jelema nararaon di dinya, kadang aya 10-20 dararata. Nyana terus datang ka dinya ngintip. Begitu ngintip kiaina keur baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqq. Ayat eta lagi baca. Langsung cerik eta begal. Cerik kurucu cai mah. Teu katahan terus cerik. Atuh kiai mah terus wae baca Quran. Nyana terus beuki kebal beuki cerik ingak-ingakan. Beuki kebal terus kadenge suara. Kus parawan encan kawin teh. Kebal-kebal kenceng, cerita kenceng dahsyat. Maka penting jam 2. Pan kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2, jam 3. Bangsa Kinur Jaya mah wallahu a'lam bissawab. Kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2, jam 3 ngagereneng. Eta ge kitu. Langsung cerik da dahsyat. Keluar kiai. Barang keluar kadilu pakaianana pakaian garong. Kiai kaget. Ini pu aing teh lain teh kene. Kaget kiai. Tapi terus didegetan. Langsung sujud cenah plek. Cirik beneran. Ku kiai dihudangkeun, dibawa ka hareup. Ditanya saha ngaran, urang mana, pagawean naon, tah. Begitu ditanya pagawean, ulah pagawean ngabegal ngagarong. Wah, cak kiai ulah-ulah imain digarong gitu. Kaget kiai. Haji ieu kunaon ceuri? Begitu kula ngadenge kiai maca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, tiba-tiba terasa aya nu asup ka jero hate kula. Nu pirhartieuna wallahu alam bismuradi. Alam yakni apakah can datang waktu lil ladzina amanu ka jelema-jelema nu iman antakhsha'a qulubuhum nundukeun hate-hatena li dzikrillah eling ka Allah wa ma nazala minal haqq jeung eling kana hak anu diturunkeun ku Gusti Allah, aturan. Hidayah asup ka jero hatena cak nyana direnungkeun eta Al-Qur'anul Karim dek datang ka iraha maneh. Umur ge sabaraha taun dek iraha maneh nundukkeun hate. Ingat ka Allah. Ingat ka aturan-aturan Allah. Kade sakedeung deui maneh bakal paeh dikubur. Amal perbuatan bakal dibawa ke jero kuburan. Urang diuk kieu, amal diuk ieu bakal aya ke dikubur. Urang salat bakal aya, puasa bakal aya. Termasuk ngagarong bakal aya. Mere baso kasih emba ojol jeung susu aya. Bakal aya. Pagawean cisoka. Eta kabeh pagawean. Eta Al-Quran saayat doang ge mas, Masya Allah datang ka nyelesep ka jero hate. Alam yakni
apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman jelema nu ari iman teh antak saqulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li zikrillah eling ka Gusti Allah urang dibaca eta Al-Qur'an dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya tapi saayat ketika nyulus ka jero garong bisa tobat ka Gusti Allah Masya Allah tidinya asal dek liwat jelema ke aman henteu tina garong ke aman henteu tina garong garongna berangkat asal dek liwat deui isukna di deuleu deui aman henteu berangkat ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman jelema rame kuari mah aman eueuh garong aman eueuh garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana kepala garong urang leungit diteangan ku anak buahna ieu waduh sehu urang leungit teangan ku jana terus aman ya Allah horenganan keur mondok di pondok pesantren eta keur ngaji diintip ku anak buahna weh ieu kepala urang ngaji nya garong ngaji cek dia garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana bos kumaha ieu ngalakon harta geus dihandapkeun gunung ambalayatun kumaha ngabagina ieu bos cak dina bararagi bae ku sia ai bos aing mah geus teu kudu dibagian kumaha teh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat wih kok berubah heran aing anak buah masyaallah diteliti terus ku anak buahna begitu diteliti bos ieu kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting begitu diintip kiai keur maca Quran pas ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah dek iraha hate tunduk khusyuk ka Allah inget ka Allah padahal orang diberi iman tidinya aing nyurucut inget di jero kubur inget di alam akhirat pikumaha kuari mah aing geus pepegatan sia-sia bae geus ka ditu los aing mah geus tobat bos ai bos tobat atuh kabege deuk ilu tobat ulah sok mimilu maneh bae terus mabok teruskeun musia maling teruskeun henteu kula gerek milu bae akhirna anak buahna milu kabeh ngararaji ngaji terus dimimiti alat ngaji terus ditambah ku fikih ditambah ku usul fikih ditambah ku tafsir ditambah ku hadis dan lain sebagainya tanding ternyata saat eta di negeri Mekah di negeri Madinah Baghdad Iran wabah tenar kapinteran eta jelema luar biasa nanya hadis sakicep nanya tafsir sakicep nanya fikih sakicep nanya alat makomo geus dudi engkekeun jago wabeh manehanana ulama-ulama pemerintah kabeh taluk ka ilmu eta garong lamun tadina garong bae jadi wali ieu mah diajak ngaji ge masyaallah padet terobah-robah ngadagleg ayat tinggal ayat ieu kos kieu bae panggawe ieu saruan ulah ngadagleg teu pernah aya hiji ayat tersentuh pernah kamar ieu tah aya kasentuh ku ayat
lagi rada kata aja hebat amat datang ka imam merenung lagi kunaon sia kasentuh ku ayat mana tadi cenah badu salam ku ngeunaheunana lain ku merduna lain makhrajna lain naonna maknana wih hebat amat sia kuliah ieu mah luhur budak ge aing mah mawa ge tun teu aduh masyaallah hebat amat ke makna ayat nu mana fankihu ma ta'alakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ceknya karenung mun opat ngeunaheun meureun urang sia beblon tah tuh kudu make ayat nafsu tah tenar lah nyana kehebatanana jeung kaistimewaanana maka dijadikeunlah ulama sadunya saha eta urang lamun baca kitab geus tenar geus sering manggihan Fudail bin Iyad anu terusnya cicing di Mekah terusnya cicing di Jabal Abi Qubais anu kabelah dieuna geus mung kapanggih jeung jelema bahkan manehana lamun salat Jumat ka Masjidil Haram ge embung murid-muridna kaget kunaon mama embung ka Masjidil Haram geus ulah sok nanya mama maneh bae hae ka ditu sakali nanya gitu, 2 kali gitu, 3 kali penasaran. Ke, mama, kami kan murid. Dijejekeun ke Masjidil Haram, ai mama henteu kami hayang nyaho alesanana kumaha. Mun hayang nyaho alesanana, kula lamun ka masjid neuleuh anu sujud sukuna ngacung, benerkeuneun mama, dibenerkeun lain benerkeuneun loba jasa nu salah. Teu dibenerkeun mama engke bakalna dicarekan ku Gusti Allah. Neuleuh sujud yeuna kahalangan ku kopeah ku sorban lain benerkeuneun loba jasa teu naek ngaraji neuleuh toab salah toabna mantak los maraneh bae mama mah keun bae teu salat Jumat ge masyaallah tidinya kaget murid-muridna begitu terus ngadeheus rahasiana naon mama bisa jadi kieu hiji rahasiana di jero hate ulah aya nu nyayang kecuali sieun ka Gusti Allah ku sieun ki Fudail bin Iyad ketika raja khalifah mere ka manehanana sekitar 4.000 dinar mun kuari urusanan ukuranna ada 2 miliareun kunyana ditolak bikeun ka batur haram beuteung kula kudu kaasupan duit ti pamarentah percis kos Nurjaya nyana ge kos gitu haram cek Nurjaya beuteung aing saeutik mah mun loba masalah ya kumaha bae ilah ulama ul akhirat nu ku urang kuari dihaolan nu teu jaho urang manana kumaha kahirupanana ieu teh lain jelema sambarangan ketika kula haol nu pertama baheula di dieu manggih sesengitan cekula sengit naon ican di bejaan di dieu aya almarhum Ki Awian kula manggih sesengitan cekula sengit naon isi ieu mah lain sengit sambarangan ieu mah lain sengit dunia bangonna ieu mah ieu tah ku wari kula ngahaurang babarengan ngahaolan begitu ku kula di istikharohan sakali 2 kali supaya muncul katilu kali alhamdulillah Ki Nurjaya mau kebo ya Allah Ji seperti teh Ji hese urang hayang-hayahokeun kos kitu teh hese lamun Habib Lutfi babari jasa kula babari teh di Pekalongan alhamdulillah ilu konferensi sadunya nu diondang 40 negara tapi nu datang 60 negara sadunya konferensi Toriko tetapi 1 hari lain 2 hari lain 3 hari lain Habib Lutfi mah kos kitu geus ulah jaritakeun konferensi moal kaharti ieu ge nu diajak ku kula kararieu bae kan kitu amat kiainya geus atuh datang ka kuari nya mah atungan datang ka ditu hees dahar balik atuh teh jawabanna emang si bidug mah kitu da bae
Tapi begitu kukula diceritakeun heran jarang aja. Lain deui itu urusan. Habib Lutfi mah kos kitu. Mun Zara, Assalamualaikum. Oh iya. Naam. Oh, masyaallah. Marhaba. Salam. Beres. Zara kos kitu. Zara ka Habib Nuh di Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ya, kif bangun ngobrol kebet teh gitu. Beres. Assalamualaikum. Beres. Iki gitu. Kemarin Zarah ka ditu ka deket tangkal caringin. Assalamualaikum. Oh iya. Saya kabar yang saku ti anak siapa? Aya Habib Lutfi model kos kitu ya Allah. Hese jaritakeun anak. Amprok jeung sahabat akur bae jana mah kuari jeung pemerintah hayu jeung Jawara hayu jeung Cina hayu jeung Encek hayu kabari urang manggih Gus Dur kuari manggih Habib Lutfi aneh teu karti moal ka harti tah ieu mah jana mah osok kos kitu tah sekali waktu dah Zarah ka Abah ka dieu Cilong nangtung bae nya kula mah geus siap-siap babacaan kula geus siap deuk milu babacaan macan naon coba henyang nyandangan kieu bae oh iya betul ya dah beres balik itu kalau macan naon di sih aja iya nurutan iya aja ku anak isu dari bakal grogol sok turut itu para rugu Masya Allah ulah sok turut itu para rugu ayo datang ke berkat baik iya jana mah gaji kadi ge nu diideuleunana lainna naon cenah aya jahe nya cenah panjang ngaji si kos kitu maksudnya tahu diri kolot deui normal bener abnormal tah balikan deui lamun urang nganyahokeun seorang penjahat garong kemudian jadi ulama teu kira-kira jadi tumpuan seluruh ulama kaul sufi hampir nyadap ti Fudal bin Iyad walaupun kuku bahagia seperti itulah perjalanan koreng nya nama diangkat jadi walina ti orok kene nya nama diangkat jadi wali ti orok kene kok jadi garong wallahu a'lam kok saja pandi tah nya ti leuleut emang diangkat jadi itu Kang Sami itu beres tuh. Nah iya almarhum Ki Awian jelema nu aneh tata dina sarua jelema rada kurang beres kabelah dieuna ngaji sageus ngaji terus pinter ngajina geus pinter ngaji boga guru ninggalkeun ngaji zohir terus nyana zikir bertafakur ka Allah rada aya perubahan saeutika belah dina pemikiranana embung ngahiji jeung kolot hayang ngahiji jeung budak bae ilah kaanehannyana mantengna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mantap untung urang dieu aya hiji makom di dieu anu lain sambarangan urang dieuna mungkin katutup tapi urang jauh mah ku Gusti Allah dibere caang aya nu datang teu nyaho urang mana tetapi loba nu hasil maksud iyalah urang tadi nu mantap kula hadiah heula lain sambarangan ieu teh hiji contoh bahwa kajen teuing urang geus kolot tetapi lamun himmatul aliyah menuju ridho Allah ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan urat tatadina penjahat urang renungkeun satu ayat tadi apakah can datang kitu ka jelema anu iman urang nu iman teh antakhsha qulubuhum nundukkeun hate urang li zikrillah inget ka Gusti Allah jeung inget kana hukum-hukum anu geus diturunkeun ku Gusti Allah ulah seperti jelema anu baheula diturunkeun kitab ku Gusti Allah Injil diturunkeun Taurat
min qablu memeh urang tetapi manehanana teu iman ka Taurat teu iman ka Injil sehingga terus sakahayang nafsuna jadilah jelema fasik wa katsirum min fasiku lolobana jelema pararase jang contoh lamun di dieu aya makam solihin belah dituna waliun min auliyaillah keren teuing solihin baheulana nu tadina jelema urut kurang beres tapi diangkat jadi solihin. Fudail bin Iyad penjahat jadi waliun min auliyaillah. Lamun Kiai Dahlan tanjakan tadina tukang ngadalang nya nama tukang dalang. Wow ya da lamun ngaji ge kulantaran tatina dalang ngaji ge kieu kocrek ieu na ya kocrek-kocrekan bae ya tatina dalang tapi jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mantak naon urang kuari nyadarkeun diri ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan ku jahat ulah kahalangan ku radikal tapi tingali moal kebal deui urang pae saenggeusna pae nu milu amal urang ka jero masyaallah kadang-kadang kareueut komo negara kuari kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho naon di presidenan ku sasaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna Yaman kos di urang awalna Turki kos di urang awalna mentak para ulama dikumpulkan sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia teges di ujung tanduk mentak kurang sing loba ngadoa khawatir lain lalagaan tetep kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang salamet ka negara urang salamet bangsa urang urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris per provinsi Inggris nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin mudah-mudahan salamet amin tapi di luar ieu kapan loba jasa provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar terutama haul kiawian sekaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna alhamdulillahirabbil alamin tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh aya nu unik ka etik ye dibayah aya pabrik semen Cina semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannya anak tetapi hal-hal lain mengerikan kajian mah urusanana negara
urang mah sakarang memandang zahirna bae di jerona konflik negara. Ieu pabrik belah dia diurug sisi laut. Asal geus diurug tanah eueuh bae. Asal geus diurug tanah eueuh. Geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah. Kuari muncul aya batu bentukna kos masjid. Si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunia. Musyawarah sadunia didinya teh. Ki Nurjaya mah teu kaajab. Ini mantep mencet sapi bae nya nama bagianana. Aji Pandin teh cenah mah. Bagian yen samin bae. Sedengkeun cakolot di mana-mana Pulau Cangkir di mana geus rata awas. Kedua di mana bayah geus kadatangan ku orang asing awas. Ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu. Nah ieu mah kula mah teu rek nanaon, henteu sama sakali henteu. Endek ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin. Sakitu doang. Besi kaburu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat. Untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan, ku urang dipatehahan, tetapi ragap diri urang ketika urang maot, anak urang bakal matehahan urang moal, tatangga urang bakal matehahan urang moal. Sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk, teu butuh apel, teu butuh korma. Nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman. Jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar, ningali lapangan cek pikiran urang, oh paranti main bola. Ningali balai desa, oh paranti ngebenerkeun SPPT. Ningali polsek, oh paranti tempat setan. Udah gitu kan. Begitu ningali masjid, masya Allah, paranti main gaple. Nyahuan kabeh masjid teh ya. Karbadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin. Masjid adalah imahna jelema nu tararakwa. Asa jelema geus leuleus bae hatena, haju bae asup ka masjid. Lamun can leuleus moal daekeun. Moal daekeun. Lamun jelema happy-happy bae nyandung can dicarekan ku nu kolot moal daekeun ka masjid. Lasal nu kolot geus carekan we haju bae ngadapang we di masjid. Di masjid kula ge eta aya jelema ngahape bae bari ngedeng. Kula mah teu engah. Asal kula salat ngana ngahape, asal salat ngahape. Kabelah dieu ku sering nanya ka ieu, eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kunaon? Nyaduk. Oh, paingan. Berarti hubungan jeung nu ngora. Di masjid jelema eleh main di Cilongok, mah di Cilongok bae. Beok kabeh eleh main ka masjid kieu. Asal kula liwat ka masjid ngan aya, asal kula nanya dia eta sih eleh main cenah kiai. Oh ya Bu, masjid aing pake lelecehan kitu budak. Tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid. Ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu. Tipe bangsa eleh main ka dieu. Pelarian anu nyandung disarekan ka dieu, masalah geus. Ieu masjid lain lalagaan ieu. Nikmat nuantak wa takafalallah. Allah nanggung. Man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid. Masjid baitu kulli taqiyin. Imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid. Ditanggung ku Gusti Allah. Lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah. Lamun urang geus memiliki masjid, urang geus asup ka imah Allah. Ku Allah dijamin setiap jelema
anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah. Jamin tina naon? Ieu nu untungna ieu minar roah wal jawaz ila sirat minas sirat ilal jannah. Dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan, rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Diisian ku lembur ieu asana moal naon gitu ngaranna? Moal mahi, moal pinu, moal mahi. Moal muat. Masjidna leutik, kampungna gede tapi tanagana gede. Lain cakula tapi cakangjing Nabi tanagana lain lalagaan. Wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah. Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah. Gugus ya Allah ditanggung senang, ditanggung rahmat, ditanggung jaga di akhirat, liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Lamun orang dedelean mata orang salah, ieu masjid kos kieu amat, tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka sorga. Ya Allah, ieu lain lalagaan ieu. Cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab jang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka sorga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantap guys, pokoknya wadah cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian nih. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Tah ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap neuleuh masjid, urang mah neuleuhna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan engke jaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kebehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran tiket ka sorga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deulekeun mun aya kotok ngising gegeran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang kadinyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mantak daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang. Sakumaha urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah, ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas, meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap kula osok lalaunan ngaji ayo malam Salasa Ki Wahab
Ki Hamid, Ki Nurjaya, Kiai Ticaringin teh sakara. Lang Bedi jeung nu lain-lainna lalauna. Budak letik teu meunang kukula, budak ngora teu meunang. Awewe ulah. Ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh paraeh bae kitu teh. Meunang karolot lalauna. Ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah ndek digunakeun supaya mengkerucut pakeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat dijadikeun sebagai saksi bahwa urang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa urang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa urang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkeun sakieu nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana.